Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rijong patepang di pamirsa sang simkuring di channel Politikus Cilik. Anu dina dangat ayeuna simkuring baris medar babad tatar Sunda dina bahasa Sunda anu judulna Lapidin Pahlawan Sembung. Pamirsa bade ngemutan anu teu acan subscribe mangga diantos subscribe-na supados tiasa nyokong channel ieu langkung tembus sae ka payuna. Supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang ngawitan babad tatar Sunda dina bahasa Sunda nu judulna Lapidin Pahlawan Sembung. Lapidin teh nonoman budalan pasantren, nonoman keur meujeuhna beula kasentreng, buta tulang buta daging, dedeg sampe rupa hade tata hade basa, rubak dada lebar wawanen, turunnya ka rahayat, utamana rahayat nu kata langsara. Ari ngaran nu saestu nama Lafadin, ngaran pamere ti guruna anu ngandung harti lapad agama. Diucapkeun ku letah urang Sunda di wewengkon Subang, tina Lafadin jadi Lapidin. Lapidin pahlawan lokal ti Sembung anu kiwari ayana di dayeuh Subang. Ceuk sakaol aya anu nyebutkeun Lapidin teh urut salah seorang prajurit Bagus Rangin anu baruntak ka penjajah Walanda di daerah Cirebon. Walanda ngarurug Bagus Rangin dibantuan ku sawatara Bupati Sunda. Bagus Rangin katangkep di Panongan sarta prajuritna ngalolos ka mana-mana. Harita mah memang negara urang teh keur dijajah ku bangsa Walanda. Pamarentah Hindia Walanda nyieun rupa-rupa aturan anu jadi bangbaluh pikeun rahayat. Rahayat kudu mayar rupa-rupa pajeg, aya pajeg tatanen, pajeg imah, malah aya nu disebut pajeg sirah. Artina unggal jalma kudu mayar pajeg. Jabati eta rahayat oge kudu kerja paksa. Gawe rodi digawe pikeun kapentingan pamarentah. Bari henteu meunang bayaran pisan, anu baha kana kewajiban kerja paksa dianggap ngelawan ka pamarentah jajahan. Tangtu baris meunang hukuman berat, malah saeutik anu nepi ka dihukum pati. Kaayaan wewengkon Subang harita henteu beda ti wewengkon sejenna. Kan di Subang mah aya leuwihna. Tanah-tanahna dijadikeun perkebunan seperti perkebunan teh, aret, rejeng tiwu. Ari anu boga eta perkebunan teh pausahaan Walanda jeung Inggris. Lantaran tanah-tanahna disewakeun ku pamarentah Walanda ka partikulir. Sanajan eta perkebunan swasta angger bae anu kariripuhna mah rahayat. Pamarentah Walanda ngawajibkeun rahayat Subang kudu kerja paksa di perkebunan bari teu meunang bayaran. Lamun anu henteu bisa digawe lantaran gering atawa rerempo kudu mayar 5 gulden ka pamarentah. Eta aturan teh kacida beratna keur sakumna rahayat Subang. Duit 5 gulden kahitung gede harita mah. Antukna anu rerempo milu digawe atawa disuluran ku dulurna anu jagjag. Kitu deui anu keur gering digawe berat meh taya reureuhna. Cul kana gawe sapopoe jeung rumah tanggana. Kacaturkeun lalampahan Lapidin lempang sakaparan-paran henteu puguh anu dijugjug ngan wungkul nuturkeun indung suku. Lempang mapai-mapai jalan jajahan tungtungna anjog bae ka Sembung anu aya di wewengkon Subang. Di satengahing perjalanan Lapidin nenjo aki-aki nu keur disiksa ku mandor kerja paksa di hiji perkebunan. Ari sababna eta aki-aki dianggap lalawora henteu nya-nya dina migawe pancena. Kumandor ngagitik aki-aki ku pecut. Si aki ukur bisa ngalempreh geus teu boga daya pikeun hudang. Lapidin luncat nulungan aki-aki, tungtungna pecut ki mandor ditewak tuluy dicentok satakar tanaga. Awak mandor anu jangkung badag kabetot sarta tikusruk kana taneuh. Ki mandor hundang bari kacida ambekna. Hohoak lak-lak dasar bari mesat bedog terus narajang ka Lapidin.
Lapidin gancang pasang kuda-kuda, Panarajang Ki Mandor diuarkeun bari dipapag ku peureup buleud nengol pisan kana huangna. Ngan sageprakan pisan Ki Mandor henteu bisa hojah deui. Ngajehjer dina taneuh kapaehan anu keur kerja paksa tangka surat ningali Mandor anu kejem teu nyangga kuliah. Aki-aki anu keur ngalempreh gancang disangkeh ku Lapidin, dibawa ka imah aki-aki disembung. Isukna pancen kerja paksa eta aki-aki diteruskeun dipigawe ku Lapidin. Sanggeus Lapidin milu digawe, Mandor kerja paksa di dinya jadi miris, henteu galak teuing cara sasari. Rengse ngalakonan gawe kerja paksa, Lapidin diandeg ku aki-aki tea sarta dikawinkeun ku anakna anu bungsu. Akhirna Lapidin tetep tumetep disembung, rumah tanggana reugeg pageuh. Ari pagawean sapopoena Lapidin ngokolakeun tanah anu mitohana. Jadi patani sakuma ilaharna urang dinya. Lila-lila pamajikan Lapidin ka kandungan, hate Lapidin kacida pisan bungahna. Digawena beuki soson-soson lantaran inget kana pikahareupeun anakna. Tapi abong di dunia mah henteu-lana, kabungah Lapidin oge leungit diganti ku kasedih taya hinggana. Pamajikanana maot waktu ngalahirkeun, ari anak lalaki hirup diurus ku nini akina. Tibarang ditinggalkeun maot ku pamajikanana, kahuripan Lapidin jadi rada robah. Henteu ari nepi ka ngancrud ngalajur nafsu mah lantaran kakered ku atikan agama anu kuat. Minangka pikeun ngabang-brangkeun hatena, sangkan ulah ngulugu teuing inget bae ka si jenat. Lapidin mindeng ka tembong di pakalangan, pintonan ketuk tilu atawa doger. Ari lagu karesepna nyaeta lagu buhun, kembang gadung jeung goletrak. Dina hiji peuting sanggeus lalajo ketuk tilu, Lapidin balik ka imahna sorangan. Ujug-ujug kolebat bae aya jalma anu lumpat, beungeutna ditergos manggul buntelan. Lapidin curiga boa-boa jalma jahat. Lapidin diudag nepi ka beunang ka udag. Anu ditergos Malik bari mesat bedog, Lapidin taki-taki bari pesang kuda-kuda. Anu ditergos narajang Lapidin bari mubat mabitkeun bedogna. Tapi kabeh oge ngeplos ngahanca angin. Lapidin anu geus asak dina ulin penca henteu gimir henteu galideur, yang hareupan anu keur nguak ngawik teh. Digelanganana dipeupeuh, bedogna milepas, pundukna diketig bat sampakkeun tuwur. Hek bae anu ditergos teh teu usik teu Malik. Ku Lapidin dilaan tergosna. Si horeng teh sarkawi rampog gerot anu patotol bedas jeung weduk. Ari ku Lapidin bisa ngajurah roh ngan sababaraha geprakan bae. Sarkawi ngulisik terus hudang. Harita manehna ngaku talu ka Lapidin sarta janji moal ngaganggu deui urang Subang, pang-pang nama rahayat anu hirupna ripuh. Sarkawi bisa dihampura ku Lapidin. Kahiji lantaran geus ngucapkeun janji moal ngaganggu ka rahayat Subang sarta bakal nurut kana sakur omonganana. Kaduana anu harita dirampog ku Sarkawi nyaeta Gegeden Walanda anu kawilang beunghar ledang meres kesang rahayat di bumi. Kaceceubna ka bangsa panjajah jeung ulon-ulon tetela henteu laas ku bangsa, henteu kasipuh ku waktu. Yembolan ku Sarkawi dipasrahkeun ka Lapidin. Barang dibuka eusina emas jeung duit. Timbul kareteg dina ati Lapidin, tibatan dipulangkeun ka nu bogana. Ka Gegeden Walanda anu geus meres rahayat, mending dibagikeun ka rahayat anu miskin. Rahayat di bumi anu hirupna katalangsara, anu ripuh neangan keur sahuap sakopeun. Isukna jalma-jalma ribut salalembur, nyaritakeun kajadian anu kacida anehna. Barang neut hudang, loba anu meunang milih. Aya anu manggihan duit di handapeun panto, aya anu manggihan perhiasan emas, aya oge anu meunang inten atawa berlian. Poe eta loba rahayat anu bunga hatena, lantaran asa katulungan pangabutuhna, asa aya anu nalangan kasusahna.
Mireungeuh loba rakyat pribumi anu ngarasa katulungan ku cara kitu jorojoe we timbul niat dina hate Lapidin. Niat pikeun nyenangkeun hate rakyat ku cara ngabagi-bagikeun duit atawa barang berharga liana. Ngan di mana menangkeun barangna. Taya deui jalana Iwati kudu ngarampog gegedean Walanda Inggris katut ulon-ulonna anu biluk ka panjajah. Sabaraha poe ti harita kantor Pak Gade aya nu ngabobol, kulisi katut pacalang disebar neangan saha anu boga dosana. Boro-boro kasusun, kaya lacak-lacakna acan, tapi rahayat mah menang kabungah deui. Isuk-isuk geus manggih bungkusan duit, aya nu manggih di handapeun pantona, aya anu manggih di pakarangan imahna, malah aya anu diponcorkeun kana erang-erang. Heuleut sawatara poe ti harita imah gegedean urang Inggris anu dirampog teh anu jadi kawasa kontrak perkebunan di Subang. Centeng anu ngajaga imahna diringkus, ari anu boga imahna kabeneran keur suwung. Unggal geus aya kajadian anu karampogan, rakyat Subang loba anu menang milik. Milik anu lir diragragkeun ti langit. Saterusna kantor pos, kantor perkebunan, para gegedean Walanda jeung Inggris jeung jalma-jalma anu kumaula ka panjajah henteu luput tina pangranjah si rampog. Nepi ka harita mah teu kanyahoan saha-sahana. Urang Walanda jeung Inggris kitu deui ku bangsa urang nu jadi ulon-ulonna. Dianggap musuh nu kudu ditewak, hirup atawa pati. Sabalikna pikeun rakyat pribumi mah dianggap jalma anu hade hate tur gede jasana. Ngan aya saurang anu nyahoeun teh nyaeta Sarkawi, si bangsat gerot anu kungsi ditalukeun ku Lapidin teh. Pangna nyahoeun lantaran Sarkawi mindeng diajak badami ku Lapidin. Lamun rek ngarampog anu kaitung bangga, malah kungsi diajak babarengan ngarampog. Lapidin percaya ka Sarkawi lantaran Sarkawi geus jadi patalukanana sarta geus janji rek satia ka Lapidin. Tapi dina enas-enas nama henteu kitu. Sarkawi boga niat anu beda pisan jeung Lapidin. Sarkawi rarampog estu keur kapentingan pribadi, lain keur kapentingan rahayat anu hirupna susah. Nepi ka hiji mangsa Sarkawi nyumputkeun duit ladang ngarampog babarengan ti Demang. Barang kapanggihkeun ku Lapidin, Sarkawi disarekan lak-lak dasar beak bersih. Sebutkeun jalma anu mentingkeun diri sorangan. Itu malire karena kasusah jeung kasangsara rahayat. Ayoh nama Sarkawi teh nyerieun hatena. Tuluy bae atuh rerencepan nepungan Demang. Barabat nyaritakeun rupa-rupa kajadian anu patali jeung dirampogna di sawatara tempat. Anu ngarampogna oge dibejakeun nyaeta Lapidin urang lembur sembung. Ari hasilna ngarampog teh sok dibagikeun ka rahayat ku cara anu demit. Nepi ka rahayat oge taya nu nyahoeun saha jalma anu nyoba ngababagi duit teh. Ari hasilna ngarampog teh sok dibagikeun ka rahayat ku cara anu demit. Nepi ka rahayat oge taya nu nyahoeun saha jalmana anu sok babagi duit teh. Salian ti eta Sarkawi oge ngabejakeun Lapidin karesepna kana ketuk tilu. Lamun rek newak Lapidin mah kepung bae di pakalangan ketuk tilu doger, kiliningan jeung sajabana. Ari lagu karesepna nyaeta Kembang Gadung diteruskeun kana lagu Goleprak. Sakapeung sok diigelan ku Lapidin. Didinya mangsana anu mernah lamun arek newak Lapidin mah. Kitu katerangan anu dibejakeun ti Sarkawi ka Demang. Demang kacida bungahna menang eta beja teh. Harita keneh oge gancang laporan ka atasanana nyaeta pamarentah jajahan Walanda di Subang. Kabeneran deui harita teh poe Sabtu, poe bayaran pagawe kontrak perkebunan. Biasana peutingna sok aya rupa-rupa hiburan. Kayaning belentuk ngapung jeung ketuk tilu. Malah Ki Demang ngawawadian pisan, ketuk tilu mah sabisa-bisa kudu diayakeun pikeun mancing Lapidin supaya datang. Peutingna kaayaan di alun-alun kontrak kacida ramena, teu beda ti pasar malam. Anu dagang barang jeung kadaharan ngajajar,
rupa-rupa hiburan kaasup ketuk tilu geus mimiti tatalu rek mimiti magelaran. Kuli-kuli kontrak anu kakara nampak bayaran geus ngagarimbung burilingan pakalangan. Urang lembur disabudeun kontak oge loba anu ngadon lalajo karamean di dinya. Polisi pacalang katut anak buah Demang geus aya disabudeun alun-alun. Ngarah teu katara ngahiji jeung jalma rea nyamur teu bina ti urang lembur. Atawa nyeta-nyeta kuli kontrak anu anyar nampak bayaran mingguan. Maksudna arek nepung Lapidin, hirup atawa paeh Lapidin kudu kacerek. Demang jeung Sarkawi nyumput di bumi. Der ketuk tilu mimiti magelaran, sora kendang jeung ketuk adu manis. Dipasieup ku sora sinden anu halimpu, peuting ieu mah anu magelaran teh wuwuh sinden jeung ronggeng petingan. Taya anu curiga yen eta teh rekayasa Demang. Beuki peuting pagaran ketuk tilu beuki rame, Lurah Sekar pahibut ngalayanan anu masak, menta lagu anu nyindena katut ronggengna. Rengse sabaraha lagu kapidangkeun jung Lurah Sekar nangtung pok nyarita. Aya pamundut lagu di Urang Sembung, laguna Kembang Gadung ditema ku Goletrak. Anu lalajo emprak bari paring sarwit sababnya saha anu harita masak lagu. Lapidin anu kacida di ajenan ku Urang Sembung harita mah can nyerahkeun anu saestuna yen Lapidin teh nyaeta rampog hade-hate anu sok babagi duit ka rakyat pribumi. Ngong sinden ngahaleuang Kembang Gadung teu lila sup ka pakalangan lalaki dedeg terus nyigel nunutur wirahna kendang. Igelanana mutuh matak deung-deuleun, gidegna jeung mincidna aya kunyari. Bea Kembang Gadung naik kana Goletrak, tapi kakarak oge rek mangkat lagu anu lalajo di tukang pahibut tepuguh. Teu lila kadenge anu pating corobok nitah bubar sarta parentah pikeun nangkep Lapidin. Anu lalajo ngaburiak katawuran, panjak jeung ronggeng ngayak-yak di juru. Ngagurulung ditukangeun anca goong, Lapidin di tengah pakalangan pada ngepung. Taya geusan pikeun kabur pisan, antukna taki-taki pasang kuda-kuda. Lapidin dirempug ku belasan urang, karepna arek dicerek ditangkep hirup-hirup. Tapi anu ngarempug teh batan meunang kalah loba anu kebeunangan. Anu ngepung ting jarungkel ngajehjer keur kitu datang tentara Walanda anu disusulan lantaran balad Ki Demang henteu bisa hojah ngalawan Lapidin. Untungna nu ngepung geus loba ngurangan, Lapidin buru-buru kabur ti pakalangan, mubus ka kebon enteh anu upuk aplak. Sapeupeting kebon enteh disaksrak, tapi Lapidin weleh henteu kapanggih. Leungit lir anu dilegleg petengna peuting. Di harita Lapidin jadi buronan Walanda, dianggap jalma anu bahaya pikeun pamarentah. Tapi sabalikna pikeun rakyat pribumi mah Lapidin dianggap jalma anu gede jasana. Nya Lapidin teh sok ngarampog, tapi anu dirampogna jalma-jalma sarakah jeung hasilna sok dibagikeun ka rakyat. Anu matak Lapidin hese kapanggihna teh di antarana bae lantaran dibunian ku rakyat. Malah sok dibantuan lamun kudu nyumput. Hiji mangsa anak Lapidin gering parna. Eta beja tepi ka Sarkawi, laju bebeja ka Demang. Lapidin teh kacida nyaaheun pisan ka anakna. Nyaho anakna gering geus tangtu bakal balik ceuk Sarkawi. Eta mangrupa kasempatan hade pikeun nyangkalak Lapidin di imahna. Sangkaan Sarkawi henteu nyalahan. Dina hiji peuting Lapidin datang ka imahna. Harita imah Lapidin teh geus dikepung ku tentara Walanda jeung anak buah Demang. Lapidin kabur ti imahna bari ngakod anakna. Maksudna anakna rek diubaran di hiji tempat. Lapidin dikepung bari gerakna teu bisa bebas. Sanajan kitu masih keneh bisa maehan opat tentara Walanda jeung sabaraha centengna.
Nan sanggeus anakna maot kasabet ku bedog, manehna ngarumpuyuk henteu walah kaya. Harita keneh dicangkalak sarta dibawa ka bumi. Tapi samemehna minta izin rek mulasara anakna. Anakna dibungkus ku sarung, dikubur ku sorangan. Lapidin digantung di tangkal Tanjung, di lebah anu ayeuna jadi Wisma Karya Subang. Pamentakna anu pamustungan nyaeta hayang neuleu Demang anu kulitna hideung tapi hatena leuwih bule tibatan walana. Pikeun pangeling-eling kana jasa-jasana, lagu Kembang Gadung sok dijadikeun bubuka utamana dina pagelaran keliningan di Subang. Malah kana eta lagu tara aya anu wani ninggelan. Pemirsa, carios ieu di Ropea atanapi ditulis ku Budi Rahayu Tamsah dina Dongeng Uwing. Pemirsa, mun sakitu anu kapihatur, simkuring nyuhunkeun dihapunten dina sagala kaluputan kelepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.